Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Patepang di sahabat-sahabat sadayana di senasi mabdi. Mangga urang sami-sami neraskeun hanca. Dina ieu waktos bari neraskeun kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah anu disarahan ku Syekh Sarqawi. Hatur nuhun kanu parantos subscribe TV pisan kasayanana. Tong hilap di share boh bilih aya pertarosan diantos pisan komenanana. Mangga urang sami-sami teraskeun siapkeun weh kitabna sareng pulpena. Mudah-mudahan aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iradatuka jeung ari ngarepkeun anjeun murid al asbaba kana pirang-pirang sabab atas sabuba tegasna kana migawe sabab wal iktisaba jeung kana kasab ma'a iqamatilah sarta netepkeun Allah ieu ka anjeun pitajridi dina tajrid teh demi gawe sabab. Kumaha gambaran Allah netepkeun ka anjeun murid dina tajrid teh. Bi aya saro kalawan yen teu ngagampangkeun Allah laka ka anjeun alkuta kana ngalap kakuatan, alkuta kana boga barang keur ngalap kakuatan. Min haisulatah tasibu tina arah-arah henteu nyangka anjeun. Geus kitu we dianteran ku Allah teh eta mah rahasia Allah nganteran da kumuli naon da pas ngan muri makhluk nya ngan maksudna dina hate eta si murid teh henteu mikiran kut teu mikiran keur ngalapak kuatan ngan dianteran ku Allah babari tuangeun loba tapi teu usaha teu kasab eta ciri ditajid ku Allah. Bari hate teu nyangka maksudna henteu dimasrahkeun ka Allah. Wa ja'ala jeung ngajadikeun Allah nafsaka kana diri anjeun kana nafsu anjeun mutmainatan kana anu tenang. Hate teu mangmang, teu keluh kesah, tenang. Ingda ta'adurihi dina nalika sulitna itu kut. Eta bisa sabarna, bisa tawakalna. Muta'alliqatan kana anu gumantung nafsu teh diri teh bimaulaha kanu ngurus itu nafsu nyata Allah Subhanahu wa taala kumandal ka Allah we hate teh tenang si nafsu teh nalika hese kut teh wadum ta jeung langgeng anjeun murid alal istighali kana katungkul biwado ipil ibadati ku ngalaksanakeun pirang-pirang tugas amal ibadah. Maksudna ibadah teu kaliwat paramaran ibadah tugas-tugas bohna ti guru upami murid nya suluk langgeng we bisa dilaksanakeun. Hate tenang. Bohaya beas, bohaya katuangan, sobar aya katuangan syukur. Langgeng we ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Eta ciri tajrid. Tuluy we eta murid ngarepkeun kana bigawe sabab, hayang usaha. Hayang naon bae we, neangan harta banda punya. Talamun murid geus dikitukeun ku Allah hatena ditenangkeun, badana diurus ku Allah, ngalaksanakeun ibadah teu kaliwat.
langgeng lamun ngarepkeun kana migawe kasab nyaeta neangan hadiah dunya iku inhitatun eta teh kalungsur. Jadi khobar teh wa iratuka. Inhitatun eta teh ragrag. Inhitatun eta teh karungsur. Turun anil himatil aliyati tina pasejaan anu luhur. Pasejaan luhur ayeuna geus puguh ibadah daek. Ibadah teu kaliwat, hate tenang. Katuangan diantaran ku Allah urang teh nya kalah urang neangan dunya bohna berarti eta kaluarna turun tina himah aliyah eta ngagugu nafsu teh seperti urang hayang aya leuwih bohna nya ngagugu syahwat kahayang teh li irodatika naon margina eta teh kalungsur tina pasjaan luhur li irodatika karena ngarepkeun anjeun aruju'a kana balik ilal khalqi ka makhluk bada ta'aluki dina satos ngahubung bil haqi ka Allah kulantaran anjeun balik ka makhluk nyata urang seperti deuk neangan haliah dunya bakal campur gaul jeung makhluk ku nyuprihna haliah dunya ge pan geus hate teh balik ka salian Allah kana dunya sok padahal tadi geus gumantung ka Allah geus taluk hate teh ka Allah tak disebat ragrag tina himah aliyah. Walau lam yakun jeung lamun mah henteu aya ya ruju ilal khalqi eta ila muhalatata abnai dunya angin eta campur gaul jeung pirang-pirang ahli dunya bima dina perkara hum hari itu abna dunya bihi dina ieu emak lakana jawab lao mangka yakti aya ieu muhalatatu abdi dunya iku kapian anu nyukupkeun pi dina atil himati dina ngahanapkeun pasejaan. Maksudna si murid teh balik ke kana migawe sabab anu tadina tajrid tuluy migawe sabab balik ke ka makhluk. Tah balik ka makhluk teh teu mohokeun Allah maksudna daek ibadahnya. Hate anggar gumantung ka Allah ngan campur gaul we hungkul jeung abna dunya teh dina urusanana tah cek sa Ibnu Athaillah sok sanajan hungkul campur gaul hungkul batin mah henteu kabedol anggar gumantung ka Allah tah ku campur gaul kana abna dunya hungkul teh eta teh cukup dina ngahanapkeun pasejaan naon margina sabab sapertos murid ayeuna campur gaul jeung amrai dunya mah kuatnya hilang ke urang jadi hayang gitu sabjabi amrai dunya papan disarupakeun ka jalmi anu poek hatena amrai dunya mah zaman nu gering jalmi ayeuna si murid geus tajrid geus ta'alluq ka Allah sehat enak lamun anu sehat jeung nu gering pan bisa kabawa gering jarang ayeuna nu geuring kabawa sehatnya gitu. Cukup kumaha adat malah nu sehat teh jeung nu geuring mah pan kabawa geuring. Tah kulantaran kitu al wajibu mangka ari anu wajib ala saliki ka zaman suluk iku ayam kusa yenta cicing ye salik pima dina perkara aqamahu anu geus netepkeun kana kasalik sapa al haqu Allah pihi dina ieu mah lantaran kitu atuh nu wajib kasalik mah cicing dina perkara anu ku Allah geus ditetepkeun nyata boh ku Allah ditetepkeun dina kasab boh ku Allah ditetepkeun dina tajrid antus dipayun teh nya sabab lamun ana salik zaman usuluk geus ditetepkeun ku Allah dina kasab nyata maksana kasab tinu halal aya aku Allah dicawiskeun dibabarikeun salamat agamana hatena salamat ibadah daek ulah pinah ulah hayang tajrid ulah hayang cicing kasab enak si salik geus ku Allah ditajrid saha hese geus puguh modal tani eueuh tanah nya dagang eueuh dagang keudeunana contohna oh cicing dicicingkeun ku Allah tapi ibadah daek hate tenang dina waktu eueuh katuangan sabar geus cicing di dinya ciri eta teh ditetepkeun ku Allah Subhanahu wa taala wa yardo
jeung ridho ieu si salik pihi kalawan ieu ma hatta yatawala sehingga yang tanulungan sapa Gusti Allah ihrajahu kana ngaluarkeun itu salik minhu tina ma walaya ruju jeung teu meunang kaluar salik binafsi ku diri salik wa iradatihi jeung ku pangarapan salik wa taswiri syaitan jeung ku mengkolkeun setan engke payaku mangka tumiba salik pibahril qati'ati dina sagara kaputusan waliyadu jeung ayeuna parasa billahi ta'ala eta ka Allah ta'ala wallahu alam al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim anta alim Waalaikumsalam alhamdulillah.